Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang teras gini ya. Cariosna ya. Ina judul kakalakeun siluman bagian kalima. Mangga kasadayana cara ketan, cara ketan, cara ketan. Isuk-isuk harita teh di hiji wewengkon di hiji lembur pernah nak di warung si Aki dan juga lah geus diukwe dina bangku sakumaha ilahana malahan masih Aki mah keur pakpik-pek we nyayagikeun cenah sakumaha dagangan sabiasana. Bari bareng gawe teh si Aki nyarita, "Ojang, ayo Ujang uningan tuh eta ka mana cenah." "Oh, si Ujang dasa teh ya, da Aki mah. Oh, waktu harita Aki geus kaluar ti kamar gitu sakumaha biasana we Aki teh. Sok udang tuluy arek lalampah da si Ujang dasa eta mah asa can teu katingali kitu tah. Sugan eta Ujang naon teu ka mana eta si Ujang dasa." Ngedenge kekecapan ti si Aki tukang warung seperti gitu. Sebenarnya mah dan juga lah teh ngarasa manehanana teh ngarasa rumah salah sabab meureunnan ieu si Darsa teh geus dibawa ku siluman tapi dina hatena masih keneh jam jaya. Nah bener cenah si Darsa teh ku siluman atawa ini wae kalaban teu bebeja heula. Dumasarkan hal eta satuluina dan juga lah nyarita, aduh ala yo eta Aki kuring oge kapanana nyaho sorangan Aki teh kaborangan jadi teh lamun urang ditanyakan seperti gitu wah Aki nya kuring teh bisa ngajawab naon sababna nya kuring oge teh nyaho. Da lokura rasaan mah waktu sare mah bareng didinya da kuring oge ingat didinya sakumaha biasana geuningan tah sare kurang lamun sok sarare didinya gitu. Tah tidinya teh da kuring oge sarua we ngajepat gitu tah Ki. Ngan eta sabenerna mah asa tuh ku teu karasa gitu tah Ki. Nyaho-nyaho geus diugahkeun ku Aki. Ngan nya eta kuring teh keur tadi teh rada ngimpi teh pika ruaseun mantakan pas ku Aki dihudangkeun oge geuningan kuring teh mendika asa naonnya asa bunga tapi na oge jeung ruasna ngimpina bungana nya dihudangkeun ku Aki jadi kuring teh keur diudag-udag nu dipikasieun terus deui ku Aki dihudangkeun mendika asa copong gitu tah asa salamat. Aduh nuhun Ki dihudangkeun tah. Wah ieu mah kalah ngawangkong ngimpi jadi Ujang teh bener teh nyaho kana eta si Ujang dasa ka mana Ujang coba puguhan Aki kumaha atunya tak kuring oge nyawa teh inget teh udang teh gitu Ki nya waktu ku Aki diugahkeun we kitu harita waktu ku Aki waktu harita dihudangkeun karak inget gitulah. Kemana atunya si Ujang dasa teh tak kuring oge teu nyaho atuh hari kitu mah. Hari kitu sugan aya tah Ki anu osok nganyang atawa ngilu ngarerep di Aki anu samodel kitu ka si Darsa. Sabenerna mah aya wae kadang-kadang aya nu kabur entol daekeun mayar atawa tukang dagang anu kudu init isuk-isuk teu bebeja heula tapi biasana mah sapeutingna teh sok ngawangkong kitu sok bebeja. Bisi cenah kuring pas Aki hudang kitu pe kuring eueuh kitu cenah bisi kuring teh geus bubur init mangkat deui bebeja heula we ari si Ujang Darsa mah sugan nya aya kaperluan tuluy ini teh bebeja heula jadi bingung Aki teh bauna teh aya nu nanyakeun nya sugan we manehan teh kur aya perlu Ki aya kitu mah ngomong geus biasa di kitu mah sok ngilu ngarerep jeung deui lamun teh moal anu nanyakeun ka Aki oge bejakeun we
balik atau beneran ini ti imah aki tapi ti bebe jauh lah. Oh hanya gampang lah lamun aing nanyakeun eta we namun eueuh mah rek naon mikiran batur dah sabenerna mah teu boga hutang ari kitu teh mah ngan kitu we ku panasaran nah eta make ini teh bebe jauh lah. Da kuring kitu nyaho atuh ari kitu mah. Satu leuwih nama nuduaan teh ngawangkong we sakumaha ilaharna jeung lalampah sakumaha biasana malahan mah teu dilatih dinya geus meakeun karena pisang goreng mah cenah aya kana dua aya sanggeus kitu mah geus ngadahar kana pisang goreng mah aya kana dua potongna malahan mah ditamahan cenah ku bala-bala jeung uras. Ieu dan juga lah teh tuluy meakeun kana cikopina satuluy nama nanyakeun sakumahaeun cenah jeung deui bisi kudu dibayar waktu keur peuting nyenong teh sabarahaeun teh dicaturkeun kumaha padung dengan kitu kieu nama nyaho-nyaho geus cereng weh dibayar satuluyna dan juga lah teh kaluar bebeja kasih aki arek mulang heula cenah ka imahna jeung bisi rada lila lamun teu kadinya deui jeung deui teuing iraha arek kadinya deui na oge eta we lamun aya perlu kitu cenah di antara ngawangkongna dan juga lah jeung si aki tukang warung teu loba curiga dan memang seperti kitu ilaharna nyaman nu ngenong ka manehna atawa ngilu ngararep teh aya anu saperti tukang dagang masuk rada rutin cenah balik deui tapi beda aya di anu keur lalampahan atau agar aya keperluan seperti dan juga lama kadang-kadang mah tara baralik deui kitu di antara pipikaran anak si Amang si Aki tukang warung. Kembat lampahna juragan juga lah sanggeusna kaluar ti eta warung tuluy maena lempang ngajauhan muru init arek cenah niat karep balik ka lemurna tapi di satengahing perjalanan manehna teh mikir hayang yakinkeun cenah naon anu geus kajadian waktu peuting harita nah bener cenah si Darsa teh dibawa jadi wadal atawa jadi seba anu jadi kaganti manehanana sabab manehanana poho teh nyungguh dumasar kana hal eta karep ieu den juga lateh arek nyimpang heula cenah ka gunung demit ka pasir demit arek mangihan heula ki palang anu osok dijadikeun pamuntangan manehna teh rada jauh lumampahna den juga lah ti lemur si Aki tukang warung teh muru cenah ka imahna ki palang anu pernahna aya di wewengkon pasir demit daya tawe init kira-kira wanci rumangsang teh ieu den juga lah kira-kira waktu wanci lingsir ngulon manehanana karek nepi ka wewengkon pasir demit satuluyna manehanana netek weh nanyak ti handap ka luhur muru ka imahna si Aki palang sanggeus papangih jeung si Aki palang sakumaha ilaharna manehna patanya itu ieu satuluyna manehanana teh ieu den juga lah langsung weh kana pamaksudanana hayang nanyakeun cenah naon anu geus kajadian sanggeusna kumaha dicaritakeun eta kajadian keur peuting teh ki palang satuluyna cumarita eta anjeun adeng juga lah gagabah anjeun mah eta kumaha lamun keur peuting eueuh jalma anu diasongkeun meureun anjeun dibawa ka alam siluman teh jadi kudu tanggung jawab kudu ngaula ka 100.000 ku gagabah teuing eta Aki kalakah nyalahkeun kapan kuring teh bener eta teh saperti kitu hayang nanya bener eta teh sama ku Aki apa geus diomat-omat anjeun teh tina saminggu sakali teh kudu nyungguh ka 100.000 supaya nguatkeun jeung nangtukeun nah anjeun teh masih keneh kumaula atawa henteu ka 100.000 da dihenteu-henteu teh anjeun teh keur munjung-munjang
eker ngaula ka Ratu Silewu. Cek aki oge kahayang anjeun bakal dilaksanakeun sakumaha sapanaja anjeun hayang loba harta teh. Tapi wayahna anjeun oge kudu nguntungkeun ka Ratu Silewu. Jadi kahayang Ratu Silewu oge kudu dilaksanakeun ku anjeun. Kapan eta teh sarua jeung adil ngaranna. Anjeun kahayang anjeun bisa kalaksanakeun, jeung kahayang Ratu Silewu oge bisa dilaksanakeun. Awas ulah lunca-linci loncat mulang, lanca-linci loncat mulang. Ulah udara tina gali, ulah udar tina tari gadak, ulah arek nawe ngicing sila bengkok sinembah. Nu kitu teh ngaranna anjeun teh enggeus istilah nama ingkar tina janji. Lamun tika saperti kitu tah eta temahna. Untung harita aya jalma anu bisa ku anjeun dititah dibawa ka itu ka alam siluman jadi gaganti anjeun. Kumaha lamun eueuh meureun anjeun dibawa. Loh, kitu nya Ki. Padahal mah lamun dipikir-pikir mah kasalahan teh kursa utik tibang teu nyuguh hungkul. Lain kitu. Eta teh ngaranna teh hayang ngayakinkeun jeung nangtukeun. Jeung nah anjeun teh masih keneh patuh atawa henteu. Nah masih keneh jadi baladna Ratu Silewu atawa henteu. Lamun anjeun geus teu ngawaro atawa geus tadi teh ingkar kana janji anjeun sorangan, berarti anjeun teh geus mimiti-mimiti arek henteu satia deui ka Ratu Silewu. Lamun saperti kitu nya wajar lamun Ratu Silewu arek nyokot ka anjeun. Nyaeta masih keneh untung keneh anjeun bisa neangan gantina kalawan henteu hese. Coba lamun eueuh mah meureun kumaha. Lamun nya pikir duh da kuring teh sabenerna mah poho teh poho we. Eta atuh naon make kudu ini tanda jauhanan tika poho kana poe saperti kitu. Aki teh kos anu teu nyaho wae. Kapan kuring teh meureunnan bubujangan wae di imah teh. Ari anjeun masih keneh bujangan kitu. Nah anjeun teh masih bujangan da arek ketinggalin nama ku aki teh. Anjeun teh jika geus umurna geus tengah tubuh eta teh. Maksud teh lain bubujangan kitu Ki. Kuring teh kapanan mah istilahna mah keur lelenguhan kitu tah. Dari rumah tangga mah geus pernah jeung deui panjang oge caritanakeun lah. Ngan ayeuna mah pan kuring teh keur lelenguhan Ki. Jadi kuring teh mikir-mikir arek neangan batur hirup cicing di imah kitu Ki. Supaya teu isieun teuing Ki. Nyaeta tika kitu kuring teh kamarinaan tika poho kana poe. Nah babari pan meureun lamun neangan awewe ku loba harta mah. Aki mah nyaeta kitu. Ari dibebenyokeun ku harta mah sok babari neangan awewe teh. Tapi pan kuring mah neangan oge kahayang mah kitunya anu bisa satia jeung satuhu ka kuring oge. Istilahna mah nu bener-bener henteu mandang ka kuring teh lain ku harta. Kapan ucok anjeun cenah harta teh hayang jadi pamuli kana sakabeh kahayang anjeun. Tapi anjeun nah eta kalakah neangan anu saperti kitu. Geus teangan anu daekeun anu bisa narima anjeun kalawan make harta. Oge ari kitu teh mah. Tapi paling Ki ari bahasa cek budak ngora teh mah ari cinta mah cinta Ki. Cinta dan rasa itu anu make dan deui. Cinta jeung rasa mah Ki teu bisa dipapalerkeun ka mana-mana Ki. Kudu jeung nu cocok. Nah eta aya di tempat eta anu cocok we. Encan aya Ki nya eta ieu teh keur neangan hayang anu sreg jeung hate. Nyaeta geuningan kalakah jadi kitu. Neangan silahna mah bahasa mun budak ayeuna mah meureunnan pipilih neangan nu leuwih kocetrak. Naudzubillah jadi nama maka jadi nu kitu nya. Mung ari meunang nu pecak mah Ki ngan hayang pulah pilih mah hayang pulah pilih we meureun kitu Ki. Lamun cek aki mah eta teh nyiar badak ditatanggung neangan perkara anu hese sok we nu babari jeung deui sabenerna mah lamun aki arek ngawangkong ka anjeun ieu teu kudu anjeun anu neangan atuh nitahan we batur gunakeun harta teh nyaho-nyaho anjeun mah tarima beres we. Nah make kudu heheseanan. Tapi oge nya engke deui mah arek kitu. Tapi sahiji deui Ki bener eta teh anu ku kuring disarenkeun ka Ratu Silewu teh
eta dibawa ka ditu nya atuh meureunana kitu lamun ku anjeun teh diteteangan oge tapi engke ku aki urang permanakeun nah bener atawa hanteuna ngan ari aki mah yakin eta jalma anu disarenkeun ku anjeun teh sabab geus dicirian ku duit cek carita anjeun teh pandain eta pasti geus dibawa ka 100.000 komo cek anjeun lo pada dengian saperti kitu mah aki mah yakin tah Jadi ari si eta teh batinya si Darsa teh geus dibawa beneran geus dibawa ka itu gitulah kumaha ya tulah nu penting mah kuring salamet we nu penting mah anjeun salamet we sanggeusna segala rupa anu dipanasarankeun cenah ku Den juga lah geus beres geus kenyawan itu ieuna manehna teh ngawangku heula saeutika itu ka dieu tapi kira-kira wanci kalangkang satangtung atau kira-kira wanci asar manehna teh meta pamit we rek muru balik cenah ka lemurna kakocapkeun deui dina kaayaan isukna harita teh kira-kira wanci hanet moyan dan juga lah keur diuk we si Dengdang dina sopa cenah kursi anu empuk pisan ada yang bari tumpang kaki digigireunana geus sadia kopi manehna ngalamun dina pikirna nya oge cenah ieu mah sakitu ubluk ablagna lalega sagala rupa aya tapi ngarasa hirupna teh sorangan jeung teu asa nikmat ngalaman boga harta sakitu lobana teh sabab dat eueuh sasaha di imana teh manehna geus teu boga pamajikan geus teu boga anak nyatang tuh wae dipikir-pikir mah manehna teh ngarasa sedih sabab ieu harta anu kumanehna diteteangan anu arek dibikeun cenah jang anak jeung pamajikan teh kalakah jadi mamala sabab dihenteu-henteu oge manehna rumasa yen anak jeung pamajikan teh cenah geus diserenkeun ka siluman teh aya ku kitu eta pejemna Den juga lah kulantaran ngabelaan siluman jeung ngabelaan harta ngabelaan kahayang anu hayang disebut juga lah sagala roba tika wani nyarenkeun anak jeung pamajikan anu kuduna diperjuangkeun ku manehna dina pikirna Den juga lah nyarita aduh ala iya nikah seperti kieu hirup teh ai dipikir-pikir mah kuring teh disebutkeun hanyakal mah ngarasa hanyakal tika kudu ngalakukeun perkara-perkara seperti kieu tapi keur waktu eta mah nur katempo teh hayang boga harta jeung hayang nempo we batur teh Allah nempo kana kadijayaan kana ka kuloba hartana kuring jeung deui hayang ngasaan we dihormat-hormat ku batur tapi dipikir-pikir mah kernaon boga harta masa kieu lobana oge tapi nakala kaya disiksaan kuring cicing hirup sorangan di ieu tempat pamajikan geus eueuh anak geus eueuh ayeuna dipikir-pikir mah hayang aya nu maturan deui boga pamajikan deui anu asalna hayang ngakalakun siluman teh ayeuna mah jadi pikir deui hayang bari boga pamajikan deui bari neangan pamajikan wae kitunya yeuh tapi oge lamun dina aya nanaonna oge eta sijikan teh bisa disarenkeun oge kanu jadi siluman tah aduh aya wae tika poho kuring aya batu saliwat kara papangi kara wau tika disarenkeun jeung dibangunna mah dibawa ka itu ka 100.000 heuleuh tapi dipikir-pikir mah lamun kuring bisa naklukkeun siluman jeung ngakalakeun siluman eta nu disebutkeun siluman silewu ku kuring aya dicokot deui eta budak kuring jeung pamajikan kuring pasti masih kena bisa sanajan di lemur mah dicaritakeun kanyawan jeung katembona maot tapi bener maot atawa henteu aduh diriot kepikir-pikir mah heuleuh sajongjonan Den juga lateh ngaulang we di rohangan tengah imah manehna teu lirati dinya manehna tuluy hanyat pikir karep manehna rek ngambang berangkeun jeung mararasakeun geunahna poe harita di teras imah hareup we cenah kitu pikirna Den juga lateh
satuluyna mana teh teos nah muruka hareup imah didinya dege deui wae diuk bari nempukeun lega napa karangan imah endah napa tamanan anu aya di hareup imahna anu osok diurus ku si Barnas katingali si Barnas keraya we di juru buruan masih kena katingali nama eker ngabenerkeun pager da osok itu cenah rutin osok dipariksa ku Mang Barnas teh pikir mun aya naon dengan kain wangkongkeun wae kitu nya ujung Mang Barnas yo lah ngajakeun ngawangkong lah kumaha ngarti bangun si Barnas mah yo kitu cenah di antarana pipikiranna dan juga teh waktosna parantos cekap kamu episode kanu bagian nu ayeuna kumaha lanjutan cariosna makanya di antos wae dina episode salajengna ngaturkeun nuhun ya ka anu parantos subscribe cenah ya aya anu like atau anu komen mudah-mudahan janten silaturahmi sareng carios di kang dagol ya bahan katampi kalayan karinyahan janten pangbeberapa wilujeng patepang deui beramio